Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu patetep layar sareng sim kuring asmana Siska Amelia kalayan NIM 2305553 di kelas 4A. Sim kuring, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Sunda Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Ieu video diajukeun pikeun nyimpunan salah sahiji pancen mata kuliah teknologi digital dalam pembelajaran bahasa anu diampu ku Bapak Dr. Harisanto Sanugraha MPD. Tah baraya penasaran teu sih sim kuring baris ngaguar naon dina ieu video teh? Ku kituna yuk orang sakseni dina salindia salajengna. Di zaman kiwari geus teu heran saupama siswa katingali bosen jeung teu fokus nalika ngaregepkeun materi di kelas. Ieu hal bisa disababkeun ku kurang larapna teknologi digital jeung hengkerna kaparigelan guru dina ngagunakeun teknologi digital. Jadi dina ieu video sim kuring baris mere pituduh kumaha cara nyusun kuis pengajaran interaktif ngagunakeun media Quizizzer. Sim kuring milih media Quizizzer teh sabab nilih kana sababaraha kaonjoyanna. Di antarana nyaeta ieu media teh fleksibel, interaktif, kolaboratif, jeung motivatif. Lian ti kaonjoyan aya oge kahengkeran dina media Quizizzer. Di antarana nyaeta saupama bade nyusun soal, kedah nganggo laptop, komputer, atanapi tablet, teu tiasa nganggo HP. Teras, fitur-fitur nu haratis dina ieu media teh kawatesanan pisan. Janten saupama hoyong maluruh sakabeh fiturna, urang kedah join anu berbayar. Ulah dilami-lami hayu orang langsung kana tutorialna bae. Dina tahap kahiji tangtu wae urang kedah muka heula Google Chrome. Teras ketik Quizizzer pilih anu pangluhurna. Saupama atos, urang di dieu tiasa langsung sign in wae pikeun ngadamel akun. Eusian email sareng passwordna, teras pencet create account. Tah, saupama rengse ngadamel akun, urang langsung wae kana new quiz. Di dieu urang kedah ngalengkepan sampul kuis anu ngawungku cover foto, judul, deskripsi, jeung sajabana. Tiasa diturutan wae sapertos video ieu. Saupama tos rengse, pencet continue. Teras pencet add question. Dina ieu tahap, urang tiasa langsung nyusun soal katut jawabanna. Di dieu oge disadiakeun rupa-rupa jenis soal nu tiasa dianggo. Total poin sareng waktu unggal soal tiasa dirobi-robi, luyu jeung kahoyong oge kabutuhan. Sim kuring baris nyobian fitur pilihan ganda heula. Langsung wae ketik soal jeung jawaban. Teras, hapus opsi nu teu dibutuhkeun. Cirian opsi anu bener ku cara mencet tombol checklist ieu. Saupama bade nambihan soal, pencet add question. Pikeun ngalengkepan soal, urang oge tiasa nganggo fitur foto, link YouTube, atanapi audio. Sim kuring ngagunakeun fitur foto. Saupama atos, ketik soal tur jawabanna sapertos tadi deui. Dina tahap ieu, sim kuring baris ngagunakeun fitur soal bener salah. Ku cara ketik soalna sapertos biasa, tuluy pilih opsi true atawa false, luyu jeung pernyataanna. Tuluy susun soal sarta jawabanna dugi ka rengse. Saupama atos pencet save. Salajengna urang tiasa milih mode gamena. Sim kuring make mode live race. Teras pilih peta atawa backgroundna tur luyukeun aturan mapna. Pilih karakter jeung atur setting soalna. Lajeng pencet start game pikeun mulai gamena. Saatos kitu, tuluy salin link atawa kode aksesna tur bagikeun ka siswa. Tah, ieu tampilan nalika lumangsungna kuis.
ieu video tutorial teh parantos lekasan. Sim kuring nada dihapunten bilih aya ucapan anu kirang merenah. Hatur nuhun kanu parantos nongton dugi akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.